Haji Hasan Mustapa lahir di Cikajang, Garut pada tahun 1852. Anjeunna asalna tina kulawarga bangsawan Sunda nu kuat dina ajaran Islam. Ti leutik Hasan Mustapa geus ditalar kana ilmu agama, diajar di sakola tradisional jeung sababaraha pesantren. Kata kompak kana ilmu, anjeunna ngumbara nepi ka Mekkah, pikeun ngalengkepan pangawaruhna dina ajaran Islam, langsung ti para ulama gede di ditu. Balik di tanah suci, Hasan Mustapa ngantunkeun jejak penting dina jagat pamerintahan kolonial Hindia Walanda. Anjeunna dipercaya jadi pegawai dina widang agama, tur sababaraha kali ngajabat salaku penghulu di tempat-tempat kawas Sukabumi, Bogor, sarta akhirna jadi penghulu agung Priangan di Bandung. Kaluguhan eta henteu gampang, anjeunna kudu nangtukeun sikap antara dua kutub, antara pamerintahan kolonial jeung masyarakat pribumi, antara struktur resmi jeung rasa keadilan. Tapi dina posisi eta oge, anjeunna bisa ngajaga kabudayaan Sunda sarta ngajabatanan agama jeung kabudayaan lokal ku cara nu bijaksana. Tapi sumbangan panggedena Hasan Mustapa nyaeta dina hiji widang sastra Sunda. Anjeunna kawentar minangka pujangga Priangan, hiji gelar nu henteu asal-asalan. Anjeunna nyerat leuwih ti 10.000 bait dangding, puisi tradisional Sunda nu eusina lemes, filosofis, kadang nyentil, kadang ngecep kana rasa dangding-dangdingna. Henteu saukur endah dina basa, tapi jero dina makna kadang dibungkus ku lembaran pantun, tapi eusina bisa nyentuh hal-hal spiritual, sosial, politis, bahkan pribadi pisan. Si dangdingna rupa-rupa aya nu bener kahirupan jeung pati, hubungan manusia jeung Gusti Allah, kritik kana penjajahan, nepi ka nasehat ngeunaan moral jeung spiritualitas. Tapi nu paling luar biasa, Hasan Mustapa bisa nulis eta sagala dina gaya Sunda nu lembut, alami jeung henteu maksa. Basa Sunda dina leungeunna teh jadi kawas kawih, ngalir tur mawa makna. Salah sahiji hal nu matak istimewa teh nyaeta kumaha anjeunna bisa nyaluyukeun ajaran Islam jeung budaya Sunda. Anjeunna henteu maksa budaya kudu nurut kana agama atawa sabalikna, tapi anjeunna nyer harmonisasi nyambungkeun dua-duana eta. Lantaran kitu Hasan Mustapa sering disebut salaku pelapor Islam kultura Sunda. Gagasanana ngeudeun tapak dina pikiran orang Sunda modern nepi ka kawari. Di tengah zaman penjajahan, nalika loba intelektual pribumi, Hasan Mustapa wani ngaguar kritik sosial ngaliwatan sastra. Tapi kritikna teu kasar. Anjeunna milih basa halus nu disusupkeun dina dangding supaya bisa asup ka ati. Ieu mangrupakeun strategi intelektual nu cerdas, nyatakeun bebeneran dina wangun seni nu nyentuh rasa lain maksa logika. Tapi hirup teh moal salawasna panjang. Hasan Mustapa pupus di Bandung dina tahun 1830. Anjeunna dimakamkeun di wewengkon Masjid Pasar Baru, tempat nu ayeuna jadi saksi bisu jasa-jasa jeung warisan intelektualna. Tapi sanajan ragana geus teu aya, pikiranna masih hirup, dangdingna masih dipikaresep, diteliti, dibaca, bahkan dipentaskeun. Dina unggal bait nu ditulisna, urang masih bisa ngarasakeun denyut pikiran hiji pujangga Sunda nu henteu ukur nyeret puisi, tapi oge nyeret sejarah. Raden Haji Hasan Mustapa henteu saukur ulama, henteu saukur pujangga, tapi tokoh nu nyambungkeun agama, budaya jeung rasa kana hiji gagasan Sunda nu sarua jembar jeung bermakna. Karya-karyana henteu saukur jadi carita baheula, tapi cermin pikeun jati diri urang kiwari. Dina dangding-dangdingna urang bisa ngaca naha urang geus cukup jujur dina iman, cukup satia kana budaya, jeung cukup teger dina nyanghareupan zaman.
Hasan Mustapa teh lain saukur tokoh zaman baheula, tapi cahayana masih nembus waktu. Nyorot jalan pikeun generasi anyar supaya henteu mopohokeun akar, tapi oge henteu sieun ngudag langit. Kuring yakin salila bahasa Sunda masih diucapkan, salila kahadean jeung kabenaran masih dipegahayang, salila jiwa orang masih hayang nyambung jeung nu maha kawasa. Dangding Hasan Mustapa bakal tetep hirup seperti suluh nu henteu parem, masih caang di tengah poek.